A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Wallahu a'lam bimmaradi wa lamma waqa'alan semangsa tuniba alaihim yatasalu fir'auna parisu siksa al-azabu tegasa siksa qalu maka ngucap ya Fir'aun ngucap ya Musa uda'u ngadoa sirah Musa lana kada ingsun sadaya rabbaka ing pangeran sirah Musa bima ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun ya Rabb indaka ing dalam sanding sirah min kasfil azabi anna saking dan ilangkeun siksa saking ingsun sadaya amang ngalamun ngimankeun ingsun sadaya lain lamu qasamin utalami kulam qasam kasyafta yakti lamun ngilangkeun sira anna saking sun sadaya rizaing siksa lanu minan nalaka yakti maka bakal ngimankeun temenan ingsun sadaya laka kadua sira wala nursilan lan yakti bakal nguculkeun ingsun temenan ingsun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun Allah alam bimaradi falamma kasyafna maka samang-samang ngilangkeun isun agung bidu'ai Musa kalawan doa kanjeng Nabi Musa anhum saking ahli Fir'aun ariza ing siksa ila ajalin maring waktuhum utawi ahli Fir'aun baligh iku kang tumeka kabeh ing ajal izan kaget ari kala iki kasyafnahum utawi ahli Fir'aun iku yan kusuna padang udar janji ahli Fir'aun kabeh yan kuduna tegese padang alaludar ya ahli Fir'aun adaw min jazina ahli Fir'aun wa yusruna lana tapi ahli Fir'aun gawe ala kufri mengatasi kufri ahli Fir'aun فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah alam bimmaradi fantaqamna maka nyiksa ingsun agung minhum saking ahli Fir'aun faghraqna maka ngaram ingsun agung hum ahli Fir'aun fil yami ing dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyukan asin biannahum kalawan satuna ahli Fir'aun bisababi annahum gawabu kalawan sebab satuna ahli Fir'aun iku pada ngagorokeun ya ahli Fir'aun biayatina kalawan zakayat ingsun agung makamu lanana ya ahli Fir'aun ana saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh layat tadabbarunaha tegese ora nangan ya ahli Fir'aun kabeh ha ing ayat Fir'aun beserta kaumna disiksa ku Gusti Allah imimiti larang pangan waila nu pohara
tetap masih kena buang kawarah tunduk kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ka bangkawarahan Firaun jeung kaumna. Ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Diberi banjir nu pohara, diberi simut anu pohara, diberi kutu tumak nu pohara, bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu cuas karena kenabian Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, gumede sombong, tetap terpercaya ke Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah, mahal hidayah. Man tajak di dia lamma waqa'alaihimul rijz. Ketika terjadi kali-ali Firaun siksaan anu sakitu dahsyatna, qalu ya Musa, kaum Firaun teh dararatang ka Kangjeng Nabi Musa, mundur ka Kangjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit. Ketika kaum Kangjeng Nabi, ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara, genangan air nulir teu beda jeung laut. Eta kaum Firaun datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut. Ya Musa, heh Musa, ud'u lana rabbak, coba atuh ngadoa jang kami ke pangeran anjeun. Ya pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya, boro-boro ngalengitkeun siksa puguhnyanana ge pangeran tersiksa. Lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa, la in kasafta anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak ieu kenabian, anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa, haju leungit dengekeun ku anjeun Musa, lanu'minanna laka, kami bakal ariman kabeh ka anjeun, wala nursilanna ma'aka bani Israil, jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil dek dibawa ka mana bae gitu. Pan hebat jasa, lain lalagaan, oh pohara jasa. Bener cek Kangjeng Nabi Musa, ih Musa, kami mah tilok ngabohong sakali. Kangjeng Nabi Musa teh atuh kapan kita dakwah kemudian kaumna aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman, harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman. La asalukum alaihi ajra, teu hayang dibayarnya mah lain cara si eta. Nu penting iman.
ngadoa Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uni ngabawa kaum teh menta ka abdi lamun teu dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal arariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israel anu kuari dijadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun dek dibawa ka mana bae ge supaya salamet. Ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah saketika eta keneh eta banjir teh leungit saat banjir kaum baralik hebat Musa suga ngainggeus teu hebat sihirna aja hebat nu tatarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman buang kawarah jasa ta kaum Firaun. Ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janjina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah. Begitu unjukkan deui ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet. Simet teh geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan. Datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh. Atuh unjukkan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa. Ku Kangjeng Nabi Musa atuh didoakeun deui ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae. Nomor katilu disiksa deui ku Gusti Allah ku kutu kitu keneh ementa doana deui tetep bang kawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep begitu dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firaunna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu falamma kasabna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun. Kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalinhum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalinhum baligh kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yankusun siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yankusun ieu kaum Firaun teh ingkar jalir tina janji wa yusruna ala kufrihim terus makin menjadi kufurna. Masya Allah, itulah kaum Firaun kufurna terus bae anu luar biasa. Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira numantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa. Ieu nu aing itu nu aing bro dipato bro di juru ngalayah di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing nu nandingan kakayaanana
Nomor kedua, Firaun teu pernah sales macan. Salila hirupna nya mah gagah bae, sehat bae, sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, beunghar aya di nyana, jabatan aya di nyana. Cak nyana nu kos kieu mah pangeran. Geus aing mah ngaku pangeran. Jadi Firaun ngaku pangeran. Ku sebab gagah. Kaya. Di urang ge sebenarnya mah lain Firaun. Lain Firaun bae asal dibere gagah, bae geus sakumaha pangeran bae. Aya jelema tadina susah, kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug, make jempol suku. Bakal gitu tuh, bakal itu sendal aing, make jempol suku. Eta kapan sarua Firaun? Masya Allah kan. Kadanan nyokot sorangan mah geus kajen jaya anak buahna atuh make lengan cek bawa tuh kadi. Kadeun itu. Ieu lain make suku. Noel lagi make suku. Trek. Kadeun tuh sepatu aing. Jing suhun Gusti suhun. Mahalan sepatu jeung nyawa sia. Udah kuhara amat sih. Teu nyawa sia aing pangeran. Sugih aya di Firaun, gagah aya di Firaun, jabatan aya di Firaun, nyana ngaku pangeran. Aing pangeran. Ku ego nyana ngaku pangeran. Aya deui kacaletot omongan tapi ku sadar-sadarna. Ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang. Ki halaj mah ngomong lagi anallah. Ulah Allah. Mentak ditangkap ge nya nama tuh Mansur Husain. Ditangkap ki halaj mah. Lantaran nyana ngaku Allah, anallah. Di urang Sasiti Jenar. Sasiti Jenar nyana ngaku Allah. Begitu dipanggil ku Ki Wali Sanga, bejakeun Jenar tidak ka dieu. Cek Sati Jenar, eueuh Jenar cek jana. Eueuh Jenar di dunia Allah. Bejakeun Allah kita ka dieu kitu. Cek Wali Sanga. Kunaon nyebut Allah? Aing mah Jenar, tolong itu coba. Geus Jenar jeung Allah eta ka dieu. Tandinganna Wali Sanga. Allah jeung Jenarna tidak ka dieu. Teh nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah. Salah, nyana geus aya di makom fana. Nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana. Ya halaj sarua bae. Anallah. Jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar. Urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu. Ngan aya nu kontrol anu teu kontrol. Sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah. Asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi. Nomor kahiji abdi hayang dihampura, nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti, nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi. Beres. Kapenting ngadoa deui. Tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi. Hampura dosa abdi nomor kahiji, nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa, nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah. Beuting kitu deui. Tapakur nya jol setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anu salam teh ka deuleu setan. Dia cek setan. Manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Unggal penting manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Aing mendek nanya bae kasih pernah aya jawaban teh Allah. Henteu. Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun haju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Eta sia teu pernah dijawab betah nyata hayang aya jawaban sakali.
terus baik ya Allah sana janji atau pernah ya jawaban buku bingung jangan terus kenapa ulah jagain ulah ayo jawaban tuh ulah diteruskan jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjaksia sakilang urang minta cinta bae kawe hajo jawaban pernah ngambek urang nyeun surat taju hayang balesan cek orang teh aku tunggu balasannya, aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan. Budak, ajo jawaban ti eta awewe. Pan urang kesel, cek setan teh. Cecak cinta bae dia kesel. Atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa, pan teu kadenge sora-sora najak. Heeh nya. Atuh makan. Geus teruskeun. Pangeran mah eueuh. Atuh lah inget moal terus lah. Malah kos gitu mah jajan orang aing 10 tahun atuh pangeran jan orang juga atuh ka aing mere jawaban sorak ya atau kumaha makana ajak setan tuh babaturan jeung setan mah kos gitu ya deh nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis tina impian teh mana wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim Masya Allah nu ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ieu Ibrahim ditangkep dilepas hatur nuhun kula kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aingnya di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan? Bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jasa mantengan bangunna setan haju pada tuh sia nurut tadina teh ajakianna lah ja bener setan-setan ge omonganna naik bener mah meureun cokot tolol sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun ulah atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal peting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh ulah gua gelok aju kudu kumaha tuh keyakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tadina aya teu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu cekeuna teh aya sorangan aju kuari hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut paeh kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ka ajal bakalna nyawa keluar paeh ka moal paeh nangsa tamaekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh ti eueuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran ai kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah
aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah cak jana bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna Nabi nu mere ilmuna wali ada langsung ka jero hate coba nu mere nasehatna Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduh anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya da jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek kira teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teh julusup ka jero hate tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim mah anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena eueuhna naonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tek ngarifat jana ka Allah begitu pentingnya ngadoa ya Allah ya Rabbi asa aya Allah malam kedua ngadoa di asa aya Allah malam katilu pohara jasa setan datang deh setan ngejeding amat sih kamari mas ya nurut guys apaan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadenge Allah goblok sia setan geura cicing dihareup gelut sia jeung aing pan sia jadi gagah kuari mah geus eueuh mobilan di jero hate aing eueuh motor di jero hate aing eueuh jabatan wilayah nu aya ngan Allah doang sia buang kawarah musuh Allah ka dieu sia ku aing sia ditikem sia ku aing waduh tak setan jadi kos kieu ye ini setan bebeja nya ka raja setan Tuan Raja naon sia aya hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilak bae haju nya geus nganyatakeun pingplan Allah teh nya aya nya Allah nya aya nya Allah tapi kuali mah gagah jasa kukul geus digoda terus bae ge waduh malah kula ada ditikem datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia poharan setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deui ka aing hasilna digoda deui ku setan keur Allahumma mantak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu ka make sorana naon lah make leumpang aing bluk coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan encan ge aing ngabungkeul nya geus wassalamun ya kecil we kos kieu we kecil isukna ke moal waka cak setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan ayeuna lah antep heula ka cai balik di cai keran dibuka di mel cekin sanu nuturkeun nya ditutup deui wah asana ieu asana lah setan makhluk Allah ieu itu makhluk sesama makhluk tidak usah saling mengganggu gadengen kan ku setan
ayo salat